Geus naha Nung, mun lieur ningalin ge bulak-balik wae, cicing naha? Aduh, kumaha tuh, mama teh balik wae ti keur berang jabaina mah geus peuting deui. Urang teh khawatir ka mah urang mun tak bang balik wae teh. Urang ge sarua lamun dipikirkeun mah khawatir. Nya kumaha deui atuh, ayeuna mah dagoan we sugan ke balik. Tuh, itu si Kuntring. Urang kasih Kuntring dulu. Ayo. Kuntring, gawat. Indung maneh diculik ku si Kokom jeung si Onem. Hayu urang ka ditu, urang sampeurkeun. Yuk, curang grebeg. Hayu, hayu. Ah emang, salah naon indung urang nepikeun ka diculik. Ilo kita. Heeh, kumaha tuh? Teuing dah ibu ge teu nyaho. Kada indung urang diculik deh. Heueuh sing namanya. Da. Tibang ge nempo Po Indun jeung Ma Erna sakitu doang. Teu nempo indung maneh ieu. Kada indung maneh ge diculik, ninggangkeun we si ibu teu nempo doang. Heueuh, cek nempo mah keur basa beurang ngabring tiluan. Hayu atuh, aya kitu mah surang ka imah Cikokom. Ai arek ka imah Cikokom ulah sakieuan, eta anu ngaranna si Onem galak. Ari kitu mah mendingan urang minta bantuan yuk ka Pak Ustad jeung ka warga. Yuk. Ayo. Hayu Kuntring, Ayo, atuh heueuh hayu, ngan kedeung urang rek nyieun telah obor poe. Hayu. Ye Nung aya oborna. Mana aya teh korekna? Kedeung tadi asa aya di deket mana dieu teh ya. Kedeung. Tah aya di dieu. Aya korekna. Sok seleutkeun. Tah hurung ning. Bu dagoan. hayu buru. Itu si Kuntring yang tanunung. Ieu geuning. Ieu kamarana mana kau rame kieu. Ieu teh arek nyerang ka si Kokom minta bantuan ka Pak Ustad nek nyari lu moal maneh. Hayu teh kitu mah miluan. Hayu atuh. Kunaon ka balik ka dieu? Ka ditu balik deui. Hayu. Hayu Ustad, hayu. Ibu, itu juga anak dari Pak Ustad. Mana? Tuh, nah itu tuh. Iya, gini. Yang Pak Ustad di mana? Aya peneri di tukang. Aya naon ieu ngalariung kieu euy? Iya, Pak Ustad. Ibu teh arek minta bantuan ke Pak Ustad. Ibu teh keur beurang teh ningali Po Indun jeung Ma Erna diculik ku si Kokom jeung ku si Onem. Ibu teh arek minta bantuannya nang. Nya. Nya. Tuh, heeh. Heueuh indung urang ti beurang tepi ka peuting teh daekeun balik. Heueuh mama urang ge balik. Bener emang, Po Indun jeung Bu Erna diculik. Ulah sok nuduh sembarangan. Dosa hukumna. Bener Pak Ustad. Ibu mah teu ngabohong ieu. Keur beurang ibu teh ningali ku mata ibu sorangan. Oh, ari kitu mah aya tuh curang rempuk ge mah Cikokom teh. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ayo.
Aya naon eta rame-rame? Teteh, teteh. Teteh kunaon teteh terekeun hudang. Teh. Naon itu nu rame-rame? Teh. Aing terekeun hudang. Tempoh heula sugannya. Ih, gawat ieu mah, dengan rame di hareup teh. Mendingan aing kabur konting si teteh mah. Keluar mana Kokom? Keluar, Kokom. Untuk keluar di dos ya mana? Onem ka mana si onem teh? Eta naon anu rarame? Onem ka mana si onem sugan kabur? Onem ka mana si onem ieu teh? Teu tanggung jawab ditumpleukkeun ka urang kabeh. Ari geus kieu kumaha atuh aing? Terpaksa aing kieu mah aing kudu kaluar. Naon sia garanandeng ka imah aing? Eueuh kasopananana garanandeng aing keur heres. Tahan indung mana ieu? Ibu nempok mana ngagugus indun jeung Erna berberang tadi. Iya Bu Kokom. Aing naon mana jujur, ulang ngabarengan urang. Kumaha aing percaya mah kumaha ne? Ya hayu curang geledah. Bu, ayeuna curang misa weh. Ibu ka ditu, urang ka dieu nya. Ayo. Di mana nya? Belum ada. Oh, teka panggih aneh. Berang ayam. Belum ada. Eueuh Pak Ustad, eueuh. Bener lang, eueuh lain. Bener eueuh Pak Ustad. Tuhnya terpercaya ka aing teh. Tuh Bu, cek urang ge ulah sok tuduh sembarangan. Kan urang nu era. Bener dah. Ibu mah teu ngawadul ieu, beurang nempok. Si onem jeung si Kokom teh ngagugusur. Nyaan. Si ibu mah ngerakeun ah. Ayo balik. Ayo orang balik. Ayo. Aduh, alhamdulillah geus mararangkat. Bener, ibu teh nempok keur beurang teh. Percaya tuh? Percaya orang ge percaya ka ibu. Emang pas sok mah tukang sok ngawadul buat orang ge jeung teh. Kumanehna. Ayeuna mah urang intip yuk. Yuk, ayo. Alhamdulillah teka nyahoan. Ka mana atuh si onem teh? Hampir deui aing arek kanyahoan.
Untung ku aing teh jeung si Onem teh Erna jeung Po Indun jeung Beedah ku aing dipindahkan ka imah Emi. Tuh bener. Berarti dipindahkan. Nyaho teh imah Emi na. Urang nyaho. Nah itu. Ayo itu. Ayo. Ayo. Ning ayeuna mah geus cara rempling. Geus mararangkat sugan. Si teteh kumahanya keadaanana pan ku urang ditinggalkeun. Kamana wae sia aing ditinggalkeun sorangan. Maaf teteh, pan Onem teh sieun. Sieun aing ripuh sorangan. Hampir aing kanyahoan. Untung we aing bisa ngeles. Maaf atuh teh. Ayeuna mah urang diuk heula. Naon sia ningakeun aing? Pan teteh teh digeuing-geuing teh daekeun hudang. Geus urang teh jadi lumpat sieun. Geus atuh teh ayeuna mah urang sare. Hayu atuh teh, hayu. Atuh hayu urang sare. Kumaha urang ngasih teh jadi kieu? Tadi orang kos bos Mang Emo. Amit-amit ulah ngomong gitu. Heueuh aing ngomong teh ulah sok padu wae. Sugan we aya anu nyalametkeun. Nya aya keajaiban ti Allah. Amin. Ih, eta siga aya sorak. Ih, heuh. Nya, urang dedenge. Ayo. Ih, kebenaran tadi kunci. Ayo asup yuk. Ayo. Itu geni, Po Indun Beedah jeung Ma Erna teh. Iya geni. Ayo urang bebaskeun. Ayo. Alhamdulillah ya Allah, aya nu nulungan. Alhamdulillah ya Allah, nuhun ya Allah, saya nulungan. Ditinggal. Ayeuna mah urang rempug yuk si Kokom, urang hajaran yuk. Ayo urang keroyok. Ayo. Onem hudang, itu juri Onem. Buru hudang. Onem hudang. Onem. Hah? Ayo orang makan. Tungguan. Tingali si Kokom jeung si Onem keur dihajaran ku juri di cobokan itu. Itu atuh urang ngintip ini mah. Oh bener sih. Urang ngadeukeun. Si urang kabarerang teh. Oh, heeh. Cici. Urang ngintip lah. Naku. Nah, urang ngintip na ieu. Si kabarerang. Ibu Uing naik balik asiun. Oh, iya Ke anak Uing. Roman juk. Ibe. Sieun. Cici ulah gandeng. Tuh tempo indung mana keur ngahajar si Kokom jeung si Onem. Enak mah curang ngintip na itu ayo.
Bu, anak balik asian inget ke anak unya. Lonjong atuh juk. Nek balik moal ibu. Mawa kak, Tuh orang anak baliknya. ingin penasaran yang nempok. Wah, ieu mah kudu di talian. Temen teh di talian besi leupas ieu manehna lamun kuda. Nek dilaporkan ke polisi, bawa ke polisi. Ayang ngilu. Ujang.